Git, urang rek curhat. Git. Ai maneh? Git. Naonnya, Mang? Sagit aing rek curhat teuy. Teu didengen. Eta paehan geus sono. Mending curhat teh di kali kuping gajah. Sebenarnya mah kieu ya. Memang kunaon? Teuing ah. Lainnya ai benar teu loba anakna loba rezeki. Ai saur departemen percenahan mah kitu Git. Kolot baheula mah. Tapi teuing. Ari kitu mah arek boga pamajikan opat yang anak 20 siki. Kagok beungharna teh teh kita ngangin. Bener Git, tong kagok kalilir maneh mah. Bet urang ge nu ngadengen geus lieur. Sare mendingan ah. Bray, urang masuk teu ngarti ku cau nangka. Emang aya masalah naon maneh jeung cau nangka? Masalah mangan bingung. Ongko cau nangka gara-garana. Tangkalna cau. Daunna cau, buahna oge cau. Ai nangkana belah mana sok? Pikiran ku ente. Oh heueuh nya. Rek iraha maneh cager. Kok ka mana karep oke we mun tangkal cau geus jamuan. Hase we. Mang, apa tuh jadah bulan? Oh. Apa? Anu sok bolongan kalapa? Kira-kira eta mangnya ti bulan turun ke tangga kelapa make upo atau piring terbang? Apal di dinya eskalator nu sok aya di mall. Tah make nu kitu turunna teh. Amul, abi mah rek neangan pipa majikan nonton nu gawena di pom. Menir riweuh kudu ka tukang pom. Nah, meh naon gitu? Meh ditemani dari nol. Soalnya naon kamari abi ka mau bensin. Si teteh nate narus. Mulai dari nol ya. Alah, eta mah nyentuh kan hati tengah galeser. Saya mending gitu, asa ulah ka tukang cilok we. Nya dicolok, nya dibungkus, bisa rugi di dinya. Apa tuh Bruno Mars? Apalah tuh Git? Nah naon gitu? Eta teh sabanana lain penyanyi-penyanyi teuing alien. Sok gabah ngomong teh. Nyoh ti mana eta alien emang? Kan eta ngaranna Bruno Mars, pasti ti planet Mars. Itu sieun rek. Astagfirullahaladzim. Sagit. Rek iraha ieu maneh? Ira naon ari ka Mars? Lain Git, cager. Ih, Git. Nah, beungeut jadi hideung. Nya heueuh atuh mang da kejo malono. Untung teu beurang muga eta beungeut ciga boal monyet. Ngomong teh sih. Bray, Woi, urang mah teu ngarti euy ku belut listrik. teu ngarti lebah manana ku belut listrik ya. Ieu pan biasana anu ngaranna listrik ya, kakeum ku cai pasti koslet. Nah, ieu mah nih teu koslet-koslet nih kan. Wah koslet nuju aliran. Gusti nu agung babaturan ge kieu teh.